Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sim kuring incu bade nikah tapi hoyong dipanglengserkeun ku aki cenah. Hoyong disambut ku lengser, nu janten lengserna aki. Tadi nama aki teh sangem abah teh kitu nya. Tapi kumaha da ka hoyong incu, mudah-mudahan we saatosna abah janten lengser, anjeunna tos rumah tangga, tos nikah, mudah-mudahan sing janten kulawargi sakinah mawaddah warohmah, seueur milikna, seueur rezekina, atuh dileungitkeun tina sagala balai pancabaya kitu tah. Sing janten istilahna keluarga sakinah mawaddah warohmah, sing janten ngagaduhan putra nu soleh sinareng soleha mungguhin Allah. Mudah-mudahan abah sangem lah janten lengser, insyaallah bade dilaksanakeun tah amanati abah sing lancar kitu tah. Amin ya rabbal alamin. Geuning ayeuna parantos aya payuneun, hapunten abdi hapunten nyangakeun sadaya-daya para wargi, para tamu anu mulia, monggo Allah subhanahu wa ta'ala. Musik mulai. Sok nyawer bu, jantosan.
Alhamdulillah wa syukurillah ngaturkeun nuhun kabesan anu parantos dongkap ka ieu tempat. Mudah-mudahan sing aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kumargi kitu aya tradisi tali paranti kanggo ngalaksanakeun istilah nama serah terima. Tah kituna simkuring sebagai pengatur acara mangga nyangakeun di pihak calon pengantin pamaget naon margina jauh dijugjug angan diteang dongkap ka ieu tempat mangga sadayana kemukakeun waktu sareng tempat mangga nyangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ahalan nikah wa harrama sifah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Nya eta bade nyanggakeun cacandakan baik anu telasna, anu hipuna, anu panjangna, anu pendekna, anu buleunna, anu gepengna bade disumanggakeun, bade pasrahkeun ka keluarga besar mempelai wanita. Mudah-mudahan bisa ditampi eta oge anu dibalas ku Allah berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami mempersingkat waktu anu terakhir simkuring beserta keluarga beserta rombongan nyuhunkeun dihampunkeun anu saluas-luasna biridisi kurang kata kurang titi dongkapna simkuring sakeluar di dieu sakali deui nyuhunkeun dihampunkeun anu saluas-luasna. Sakitu paminten anu kapihatur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah bieu parantos anu sakitu gamblangna dicarioskeun nyanggakeun sagala rupina. Alhamdulillah wa syukurillah ngahaturkeun nuhun pisan. Tah anu salajengna atuh kanggo panampian mangga disanggakeun ka pangersana mangga tempat sareng waktos nyanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah shalli wa usallim ala rasulillah Muhammad bin Abdillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum warahmatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala ayyadha akrimu auladakum fa innal karamata malmumun. Hadratil mukarramin wal muhtaramin wabil khusus para ajengan, para asatid, para tuang guru, wabil khusus Bapak RT, Bapak RW anu Gusti abdi dihormat oge dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Salawat wassalam khususnya dicurahkan dilimpahkan kepada alam yakni wasana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge hanteukakan sareng keluargana miwah para sahabatna oge miwah para atba tabi'in ulil ajmain wabil khusus kepada kita sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge peryogi disapa kusim pribados wabil khusus keluarga besar mempelai wanita yang tidak disebutkan satu persatunya tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim khususnya kepada keluarga besar mempelai wanita, insyaallah ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge wabil khusus keluarga beselar mempelai laki-laki anu parantos nampik di payunan urang sadayana didorong kubesan salah sabari dan disabatkan satu persatuna tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim khususnya kepada keluarga besar mempelai laki-laki, insyaallah ditambah-tambah kemuliaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bahkan ayat 4 ayat 3 sampai 4 dan mudah-mudahan khususnya anu tadi diuraikan pertama silaturahmi. Jadi lamun urang nangtung kieu masalah sebenarnya silaturahmi mah kudu paantul tukur gitu. Bari sila di mana ahna di majlis di majlis taklim kulantaran jamaah jadi kajeun gitu bari nangtung oge ke silaturahmi dan mudah-mudahan silaturahmi ieu ngejantirkeun sabab arba'ina baban minal bala dan oge ditutup lawang panto penyakit ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah ditampi khususna eta buah tangan sing ngajantenkeun sedekah. Khususna sedekah ieu pikeun mempelai wanita oge umum pikeun keluargana. Dan mudah-mudahan sabab sedekah ieu ngajadikeun rahmat menang rahmat di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saur Kangjeng Nabi diriwayatkan ulama ma min abdin tasaddaqa bi sadaqatin yabtaghi biha wajhillahi ta'ala. Hei jalmi-jalmi nu aya di alam dunia kaluarkeun sedekah anjeun tina harta sebagian harta banda anjeun bahwa anjeun ngaluarkeun harta teh berarti anjeun teh hayang dirahmat ku Gusti Allah. Tah urang sadayana bade nyaksian abdul nikah mudah-mudahan sing dirahmat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke nu kaopatna tadi mah kaopat terakhirnya biasa lagi ya mah dicanana karpati tah mudah-mudahan anu bade akdu nikah dia ijab kabul mah mudah-mudahan sing dilancarkan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beureuh geus tata ti awalnya pasti ijab kabul mah insyaallah lancar dilancarkan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus daripada keluarga besar dua belah pihak mungkin doana teu eureun-eureun bahkan ayeuna mah dicanak sadayana saderena alona mamangna akhirna dicanak hade karena simpati kepada Anda yang akan melaksanakan akdu nikah. Mudah-mudahan dina alpas akdu nikahna nyaeta dilancarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu kaopat ceuk tadi nyanggakeun panganten tiluhur sausap rambut dihadap sausap dampat digigir saaya-aya. Insyaallah tong sieun tong salampan bahkan cek tadi oge sanajan diiring ku sanesna ku saderek sareng buah tanganna lamun si anak aya wajah di pertinghanana sebab anu utama mah eta kan gitu pamegetna bahkan cek tadi oge si neng mah geus nyarita ka abdi di kamari bahkan Kang Haji si ati irhan dongkapna insyaallah tos sok sok dongkap insyaallah tong salampahan gitu ilang salampah bawa alina sok aya tinggal tuh bapak naik tak oge mungsang itu anu kapihan tuh kurang lebih nyuhunkeun dihapunten
bini bisi aya tata cara kita sopan santuna pamudah-mudahan sepuh sinarang anona sing anu ngahapunten kasim abdi ala kadar nampi sakitu anu kapihatur wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah parantos rengse serah terima anu salajengna pengalungan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Serah terima sudah beres. Punten. Al-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Qulu jamaah astaghfirullahaladzim 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min zami'il ma'asi wa dzunub. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ananda Muhammad Ilham bin almarhum Cecep Subagio, saya nikahkan dan kawinkan putri kandung saya yang bernama Cindy Septiana kepada engkau dengan mas kawin berupa emas 5 gram plus uang sebesar 1.472.22 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Cindy Septiana putri kandung Bapak dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa barik radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi madida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik. Seni Sunda pikeun suluk gambaran siloka diri hirup ulah kajong yonan pepejo sing repeh rapi kacai jadi salewi kadarat jadi salabat anjuk ngajadi hiji ngaiji ngajadi dulur sadayana makhluk na Gusti hubungan sabilulungan amin ya robbal alamin mugi Gusti panjenengan. Sabar. Bismillah.
milada mawe witan mugi Gusti nang tayungan euy sasep nu rendengan mugi kasalamatan salamat nu pangantenan ulah aya kakirangan sina tiasa sorangan sanggang jadi kasenangan sing senang laki rabina nu diurupkeun payuna nyaeta bade istrina masing dugi ka hartina hartikeun geus ayeuna lebetkeun kana manahna manawi aya gunana anu dipamrih manfaatna lahir batin geus teh masing prihatin ayeuna aya nu mimpin kacaroge masing tigin tigin geus kumanggola karata ulah baheula bilih ka goreng sangka buru bawa suka-suka Hatur nuhun abah tos kalong kadianya. Kembali masih buat yang punya pasukan Mama Neng Bunda Neng. Ada Riko silakan teriak mas bareng Umi di sana. Popos VC, ada Popos VC. Silakan teriak saja. Nah. Asup YouTube bola era.